Nya baut laleungitan, nya motor anger teu cager. Bengkel teh jam mahal deh. Kunaon mogok Nuhun mogok. cenah ka bengkel we tuh Tos aya teh atos dicana ka bengkel nembe uih. Nganting bengkel naon eta mah bengkel abal-abal meureun. Adon baut we laleungitan geura ai motor abdi tetep teu hirup. dicanda ka bengkel nu mana kitu Eta bengkel nu payun anu enggal. Nya mah ngadon mahalna we hungkul geura ai pagawean teu baleg. Jika mah seminggu deui ge bangkrut bengkel kitu mah. nyarios teh sakamana wae mungkin jeung saminggu di bangkrut. Yakin bangkrut eta mah da barodo mekanikna oge atuh. Makanya motor abdi disimpen di dinya 2 poe balik-balik masih kena bisa hirup. Nyarios teh tong sok kitu buktina eta bengkel rame wae berarti pada malana sae. Pesugihan eta mah dan bogana ngingujin cenah. Sok ka mana wae kan usaha batur teh mungkin yang pesugihan segala. Da anu boga bengkel lagi jiga jurig cenah Terang teh abis saha. Teu Abdi nu kudu bengkel eta teh nyarios teh jaga tong sok ka mana wae mungkin yang pesugihan segala. Anu gaduhna. Terang teh abdi saha? Teu. Emang didinya saha? Alhamdulillah salamet atuh kitu mah. Abdi teu payunnya di kantun heula mangga. Har itu benclung sugan mah. Reuah sugan teh lain anu bogana euy. Har, geuningan can di-onkeun paingan teu hurum. Urang nu salah berarti.